Datang teh sore-sore, datang teh sore-sore. Ari bapak datang teh, sore kopi, sore tahu, sore-sore, sore. Datang teh sore-sore. Oh siap. Ngampret nakal-nakal naon. Kuatruas. Aduh, bisa saha deh. Aksarana teh pati jelas kita. Sosob. Nah sih ningalikeun wae ah. Aing nyaho keur tugas yo. Budak eta teh. Yo, adio. To budakem si Junti, prom Mang Samin tersayang. Kan wis sorangan tersayang nama lah. Mohon pesen paket. Oh, paket jenglot cenah naon tuh jeung rongsokan. Jenglot. Saha mah ya. Ayo ta. Ta baca ku Abah ta. Oh, Pak Mod. Abah bisa macana? Ya, tabang-tabang gitu. Majar teh cenah Bah Mod mesen jenglot, peukeun bah jenglot na Bah. Ya, Penasaran na Bah? ya sok aya Buka tuh naon. Bah. Duh, si ibu teh. Terus balik kan ya? Ayo sih di imah. Emang kami di dituna usahana naon kanu naon. Buka tuh mak eta kena naon sih nya. Onyor usnyor naon mak. Sunyor apa? Gajina sabaraha? Gajinya teh kudu dah. 70. Ai 70 mah gede atuh. Ye kasih emaknya. Tepugu batur. Sujuh suluh. Sujuh suluh nanti. Orang tinggalin dulu tuh, Pak. Paket. Maaf. Tepugu mah tepugu. Cuman teh 70, ai 70 mah gede, gaji 70 mah. Paket isi bapak itu Keranda udah tahu masih kan naon. Meureunan saboroting rek ditingakeun. Eta si udinya sok ngareureuwas wae naon sih? Bapak nganturan. Geran naon? Kiriman paket kita. Naon kesina ya. Sok dibuka ka dieu. Duh, da maneh masuk miheulaan mah geus dibuka geuningan naon? Tukang paketna gelo meureun. Kalau dibuka-buka di jalan cenah mah. Bohong wae. Telepon tadi bapak cenah mah. Geuningan HP emang barareukeus itu emang eta nya ka HP. Naon cenah? Nya engke we nungguan nelepon atuh ayeuna mah da teu bisa nelepon ge kalau aya nelepon ka arah dicokot teh. Aku tuh bisa mah. Henteu ah. Ya budak. Kemana sih? Bara lagi ya. Si Dede kemana ya? Bisa banget. Ampun ya. Beda. Teh, bukan nomor si Ratna teh ya. Telepon dong ya. Orang bilang telepon. Halo. Maaf, utang pulsa Anda sudah besar. Anda tidak bisa ngutang pulsa lagi. Pulsa nih mah.
Jadi ah. Halo, diangkat. Kulit mas mate. Halo, mana ya? Pak. Takut. Biru. Iya. Segera angkat. Isi bapak. Ya, di mananya? Nyumput ah. Tadi itu guru. Hah? Di mana? Penting, bisi penting tuh itu. Guru. Lila nih. Ya lah ya. Di mana ya anu bumi itu nyumput. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Pak. Halo. Kumaha cager? Ya, irah tek balik. Hah? Balik. Balik ke mana? Oh, Buru ya laras teu boga duit ya budak yang jajan pagi ini. Udin. oh. Gitu. Nah, ha, yuk. Kamu lagi ngapain, Yang? Oh, saya di Banjucan odol teh. Ini Ayang naon ayang. Ayang oyong meureun. Udin. Aya bapak mana? Sanya ieu ngan ayang-ayangan wae. Ayang oyong, ayang naon coba ya. Oh, sinarian ya bapak. Coba dengerin wae yuk. Naon lah tong yayang kagala. hah? Yayang-yayangan wae. Modal ge bari nyatul. Kiraku. Kamu modal beri nyatu. Kiraku ya. Raripu yeuh lah keur mesek sampo keur neangan jajan si Udin. Segala ayang-ayang. Jajan, Pak. Ayo buru geura balik we, rarek balik. Balik ke mana? Halo. Kan keukung ieu mah Udin ayang-ayangan wae, oyong-oyongan wae. Cinta aku ke kamu itu bagaikan bancet. Namanya apa ya? Bukan bancet, kayak tutut. Lambat, laun, tapi pasti. Oh iya. Oh. Ya. Kapan ketemu ya? Hayang ketemuan. Nyariin bapak yang ketemuan, Mak. Ya halo, ya saya emang geuning hayang ketemuan. Nah bener gitu Udin teu salah ieu teh bapak maneh hayang ketemuan. Coba we layanan heula, Mak. Halo. Besok. Sekarang. Sekarang? Ya ayo. Di mana? Kumaha mun di ditu di Saumbah Mod. Dinya tuh yang dinya bayar keket. Heeh, terserah lah rek ketemuan di mana hayu, siap. Ini tong dinya mau ke Bonabala. Rek ngampar. Komo dinya mau bancet. Oh, ya udah di situ ya. Sayang saya. Nanti telepon lagi ya, Yang. Ya, ayo. Waalaikumsalam. Waduh, eta budak. Kumaha ye tehel. Tuh, barala kene. Pak, unten Pak. Ieu kayak gampang telepon mah. Iya nu, tadi ya, iya Pak, ya di pihak bank Pak nelpon. Unten. Sok atuh, ieu heula. Unten Pak. Ieu cobaan lu. Nyapa eta ku iya Pak, tadi aya bancet liwat. Ya ya. Anu kamu ya gua. Ya deh. Terang Pak. Pak, punten nih Pak, pada dipelanya Pak. Masuk. Iya diberi waktunya 5 menit dulu anggas kabeh tuh kali itu. Jeung bata-bata sekalian. Nya muhun Pak, muhun Pak. Bapak aya tadi heula. Nya Pak, muhun Pak. Arek ngalongok ieu sawah cenah mah kebanjiran. Sama saha Pak? Sawah batur. Jadi sawah batur tingalian, Pak. Ya, sawah sorangan teu boga tuh. Sawah-sawah batur tingalian. Oh, geuning jiliangan belut bantu teh. Lanjut Pak, lanjutnya Pak. Oh, sekalian tuh tongkoho, batana bersih halukusna. Siap Pak. Siap. Bapak rek kali heula. Nya, siap Pak. Nya, hati-hati di jalan Pak. Kade.
Ngomong-ngomong, saurut tuh ada tadi masalah nama ada tadi tuh. Nya bapak teu makat Pak. Nya. Iya. Ada Pak, kade bisa nincak bancet Pak. Ampun, dengan rewel dah harus bancet teh. Teleponan deui ah. Ampun gua dulu mana. Baik gua ngomong makan. Ya. Halo? Halo, ya. Hampura. Tadi biasa anak buah ngeganggu, saya bangunkan mobil. Oh, entah tadi belikan mobil. Opat. Oh. Nyorocos we kieu geuningan Udin. Iya mending ngomong wae nyorocos wae. Nya naon deui kumaha teh? Halo, ieu nih garandeng kieu geuning gandeng kunaon sih? Oh iya yang gedung ieu garandeng yo. Aya ieu. Heeh. Sebenarnya yang engke ku di telepon dia. Nah, halapnya tuh nah. Angkat mendudung teh nama ketemu anjing ayang embeb. Tunggu aku ayang embeb. Sampai kasep guys. Bane tuh mak. Berede. Bandara ke mana? Kabana we ka dieu urusan kolot. Orang jeung barudak ya mak. Heeh. Kenapa dak? Uset, udah kemana? Kemana ya guys, ganteng gitu. Ganteng gitu, Kita ketemuan guys. Layar ya. Layar. Iya anjir. Geuleuh sih arurang. Tadi cerita ka dieu euy. Tuh, udah ningali. Tuh. Tadi aya dia. Layar, film naon? Film urang. Film urang. Jadi hanya film na. Ayeuna. Ayeuna bisa entar. Ya tinggal urang urang. Itu kamera. Tuh, pada itu tinggal. Mana kamera? Yeh, mana kerek sadar. Kita sub TV. Halo guys, urang rek ketemu nyum siratna guys. Oh, gancang geramprokan. Aduh. Teu ningali. Mana nya? Bukan di dia. Ini dia nya. Mana mau ningali urang ketemuan. Halo. Kamu pakai baju apa sayang? Ya iya baju pink, kita rantai-rantaian. Kerudung hideung. Hah? Warna pink. Piung hideung. Oh, beungeutna hideung. Memang kadang beungeut hideung naonna. Itu yang heureui. Ieu buru ditungguan di dieu di pagernya. Nah, siap. Aku sok tewe ya. Dah. Aha. Baju pink. Piung hideung. Tapi ujang mana mah semandal aja kok kamu sekarang agak jangkungan, kamu habis makan taraje ya? Namang sami nataraki itu nunun. Kamu tahu nggak, cinta aku ke kamu tuh kayak bangkong bancet loh. Sederhana, kecil, namun acel-acelan nurulung terus. Kamu udah makan belum? Kurang makan, atai elu makan meureun ai maneh sah. Kamu nggak kenal sama aku.
perbedaan kamu sama pintu? Ieu mah budak teh. Kalau pintu untuk semua orang, kalau kamu coba untuk aku. Gelo bisa ieu budaknya. Aneh da teu nyaho ka kolot jeung ka nu ngora. Saha sih? Ai maneh. Nah nu ngomong teh maneh we nya. Ari pikir naon di dieu? Urang aya nu nelpon. Ih, kolot maneh keur naon di dieu? Gua aya nu nelpon jangan tadi antar ka si Udin. Indung maneh keur naon di dieu? Urang nganter terketemuan jeung bapak. Urang di ketemu jeung awewe tadi. Mana awewena? Yo, tadi mah awena ngaran Ratna. Sok. Tadi kurang diajak ketemuan yang cek urang teh. Tadi kan ngajakan di tong Mbak Mod. Cek urang nentong di nyamal beda dikeker. Ngajakan di dieu. Bawa Ibi. Iya oge cek urang oge teh nyaho ya ya. Maksudna ieu teh, Dek. Ai sugan teh bapana urang mah teh tahu deui tadi antar. Aing digigeun tar aja maneh. Urang nyeunaan urang teh nyaho. So. Mah dina kala di layanan we ha. Mane mah sok bararu kudu mane tadi nu nita cek mage ieu saha kitu. Urang teh nyaho. Lagi saruana ha. Sararere. Sararere. Itu mana Madin? Itu bantuan. Itu mana Madin Jadi Iya teh meureun lain aya nu kieu teh meureun salah naon teh lah. Salah ieu teh salah. Salah nomor.